Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mulia orang sadayana aya dina panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rizkina katut dibarokahkeun. Sareng mudah-mudahan urang sadayana sehat walafiat, teu aya kirang sahiji oge. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Galura Gunung Malaka bagian ka-6. Mangga ka sadayana caraketan. Sababaraha waktu geus kaliwat disaprak Raden Surapati ngalih ka pajampangan gagaduhan pancen anyar ngalungguhan janten wadana di Cimalaka. Kakocapkeun di hiji lembur di wewengkon kawadanaan Cimalaka. Urang kocapkeun kaayaan si Koja jeung si Kempis, salah saurang warga anu aya di wewengkon Cimalaka. Harita teh pabuberang si Koja jeung si Kempis keur rineh we gareureukkeun kacape di hiji sawung bari ningalikeun kaayaan sawah nu keur ngaplak hejo. Si Koja nyarita, aya ku banganya boga wadana anyar teh. Karasa pisan geunana kitu tah. Jeung deui katingali teh sanajan karaksa babaraha bulan kitu sok mina remen kitu tah ngaruris lemur ningalian ka pakampungan nanya segala rupa ka kadang warga. Malahan mah lamun aya masyarakat atawa jalma anu perlu dibantu teh geuningan tika haat karep nulungan, malahan mah kamari cenah aya ieu lamun aya patani anu butuh pilih nu alus pek we kitu tah. Geuningan tika disadiakeun ujung dibantuan kitu tah, disadiakeun dibere kitu pipinihun teh. Naon akang teh bangga. Nah ini disebutkan bangga mah da berat lain. Bangga geuningan cuk eta di bahasa ti Betawi sok bangga kana kaayaan kitu tah. Maksud akang mah meureun reus kitu nya. Bener eta tah reus. Tah kitu atuh Kang, reus aya oge. Ari na bahasa Sunda mah lain bangga, tapi beus. Dia salah kuring oge. Reus maksud teh Kang. Ari bangga mah na bahasa Sunda mah berat, atawa lamun keur kaayaan aya masalah, masalah teh berat tah bangga. Masalahna anu bangga kitu pan. Maksud akang oge eta. Reus beneran. Bangga mah gitulah reus lah, ngarasa reus, ngarasa naonnya genah tuh panuju lah gitu tah. Kadeh tuh Kang pahili tah bahasa teh. Kapan sok rariweuh. Dah gitu kapan ari di urang mah deket ka Batawi gitu tah. Wasok loba oge anu ka ditu tuh ka Batawi ka Tanjung Priuk jeung ka Jabana. Jadi loba anu nya ngilu kuri gitu tah ka dayu ka Batawi ka itu. Jadi bahasana oge sok kada kacampur-campur. Nya lamun dina ceuk ieu mah disebutna teh asimilasi bahasa Kang eta teh. Nyampur kacampuran bahasa urang teh. Naon asimilasi bahasa teh kitu tah Kempis. Maksudnya kacampuran bieu bahasa urang teh ku bahasa anu sejen. Tapi da cek beja mah cenah Batawi oge reh-rehana nanti bangsa Sunda keneh. Komo baheula mah keur zaman Pakuan galuh Pakuan atawa zaman Pajajaran kaasup keneh wewengkon jajahan Karajaan Sunda cenah eta teh. Akang ge ari kapal baninya mah pernah ngadenge cuk dongeng cuk carita cenah. 10 Jawa oge istilahna mah masih keneh sadulur satung turunan. 10 Jawa keneh
ngan beda meureunan ayeuna mah kabedakeun aya ku bahasana kitu tah tika aya naonnya istilahna mah suku Jawa jeung suku Sunda malahan mah kapan ku ayeuna mah ku bangsa Dungun eta teh dikegedekeun mun cenah cah ucuk menak-menak utamana mah Raden Surapati pernah ngadenge urang teh ulah ngabeda-bedakeun suku bangsa lamun ngabeda-bedakeun suku bangsa eta teh kaita teh teu mahna teh pahiri-hiri pakirang-kirang tampian teh jadi dibeda-bedakeun anu ujung-ujungna urang teh jadi beleng-celeng ngarasa beda teh ya hese kahijina kitu kapan sok ngadenge geuningan kawangkung di kawadanaan eta oge lamun ukur kabeneran menak-menakkeun ngawarangkung kitu tah. Si Kempis satuluyna ngadeukeutan ka si Koja bari manehna teh diuk dikikeureun si Koja satuluyna si Kempis nyarita nu kararito mah Kang perkara-perkara sabenerna mah anu berat di pikiranku saja mah saperti urang mah tapi bener oge sanajan urang kaasup kene rakyat anu leutik lah tapi urang oge kudu mikir-mikir kana kaayaan anu pikahareupeun cek bahasa kolot mah kudu nganyangka poe pageto kuring ge pernah ngadenge ngawangkungan nganyangka poe pageto mah tapi naon maksudna anjeun eta nganyangka poe pageto ujung diwangkungkeun tadi tah. Lamun cek kinalang mah kitu tah atawa cek tukang mantun urang teh kudu bisa manunggal atawa ngahiji sarendek saigel istilah nama tadi teh ulah pagirang-girang tampian Kang dina sagala rupa ngawangun anu jadi anu bakal tamahna teh jangka sajahteraan naonnya kabaluyaan badarea kitu tah Kang. Naon maksudna tadi tadi teh ulah pahiri-hiri pagirang-girang tampian ulah silih bedakeun antara sasama anu disebutkeun suku Jawa suku Sunda atawa kaitu nama aya suku ti Sumatera jeung ti manaon istilah nama ti Maluku atawa loba-loba suku-suku di wewengkon urang teh. Ori wewengkon urang mah kapan mun Sasunda-Sundana ieu teh wewengkon mana ieu teh yo. Jeung ti batur-batur urang ge ti nagara sabrang kaasup di Kalimantan, Sumatera, malahan mah kapan aya di Papua atawa jeung sajabana jeung sabajabana. Malahan mah di Sumatera mah anu disebutkeun suku Malayu sagala rupa. Tapi eta teh kapan meureun lamun disebutkeun tatangga lemur teh mah tatangga lemur jeung urang mah tatangga ti sakasukuan. Lamun urang mah Sunda, tapi urang teh jeung tatangga teh kudu siri heuyeuk pantai-antai tangan teh geuningan Kang. Kitu geuningan ocek bujangga aya ocek dalang oge sok kadenge kitu tah. Moal aya istilah nama naonnya pacul di negara urang di wewengkon urang lamun anu nyieuna tah kemae anu nyieuna tina asalna beusi tuluy dijieun jadi pacul ku urang di perahanana tah istilah nama tukang panai beusi anu etana anu nyieun paculna nyieun parangna nyieun bedaugna urang anu merahanana kapan tukang panai beusi eta teh meureunan istilahna mah beda jeung urang pagaweanana. Urang anu merahanana misalna kitu tah ke aya deui akang misalna anu maculkeunana ke aya deui tukang ngarametna kapan beda-beda eta teh nu satuluyna mah reuk we jadi naon jadi sangu make jadi sangu sagala rupa eta teh hayang jadi sangu teh kapan jauh lila istilah nama naonnya bahasa ayeuna mah mun prosesna istilah nama jalan-jalan teh panjang kudu aya anu nutuna make halu jeung lisung kudu aya anu maculna patani kudu aya anu melakna nu ngawulukuna meureunan tah nyamutna jeung ngagaruna jeung sajabana alat-alatna ti mana tuh pan panjang pisan eta teh caritana tah mantakan urang teh hirup teh ulah nyerangan tapi kudu manunggal kudu sarendek saigel pantai-antai tangan teh ulah silih bedakeun mantakan
Wah, kudu cara sapunya rek. Lamun hiji mah gunana paling dipake nyepret meureun, da dipake sasapu mah keukeuh we kudu loba. Kudu kahiji kitu takang. Heeh, ngarti meureun nya akang ge. Ngarti ari kapal mah dinya mah. Terus naon hubunganna ayeuna ujung ujung wadana nu anyar tah. Wadana nu anyar Raden Surapati sanes Kang. Eta naon kitu tah. Raden Surapati oge karungu-karunguna teh keur ngahoyekeun deui kana hal eta. Utamana mah jang kabaluyaan rakyat, jang kasahjataraan naon teh kadang warga. Jadi anjeunna teh supaya cenah ulah aya bedana antara si Cacah jeung si Menak, Patani jeung nu balantik, nu kuli jeung juragan. Kudu sarendek saigel teh anu tujuanna hiji supaya jadi waluya ka balarea kitu kapan. Mun kitu mah pernahnya ujung cara seperti anu dibangunkeun urang samemehna nya. Nya istilahna mah cuk anjeun mah dengan pernah ngomongkeun teh aya naon teh niti harti, niti surti, niti bakti, niti bukti jeung niti sajati teh kitu. Bener. Benar eta Kang, kana eta. Ka dieu nama aya anu disebutkeun eta Kang. Naon eta teh? Eta nu kadenge nama aya anu disebutkeun Pancawaluya Kang. Pancawaluya. Aya naon eta kumaha tah Pancawaluya teh? Bis. Tah lamun Pancawaluya mah nu kadenge ku kuring yeuh teuing salah teuing bener. Hampura we lamun salah mah, tapi lamun benerna urang lakonan we da beneran jang kahadean urang. Naon atuh teh Pancawaluya teh? Tah anu kadenge ku kuring mah aya nu disebutkeun cager, bager, bener, pinter, jeung singar tah. Utamana mah ka budak mora jeung barudak leutik anu kudu diajarkeun kana 5 perkara anu bieu. Naon ari bener teh tah. Tah ari bener mah Kang, urang teh kudu boga hate jeung paniatan anu bener. Pokona mah panjang caritana mah ngan urang teh kudu boga paniatan jeung boga pikiran teh anu bener kitu Kang. Satuluyna tah nu opat deui kumaha? Tah nu opat teh mah kieu Kang. Satuluyna saenggeus bener teh kudu pinter. Teh cukup urang teh bener dina pagawean, tapi oge kudu pinter dina ngagaweanana. Tapi ulah waka pinter lamun acan bener. Ngan bener oge teu bener deui lamun teu bari jeung pinter. Hartina mah urang teh kudu loba elmuna, kudu loba kanyahona, mantakan kudu sing remen sing dae kana diajar kitu tah Kang. Kitu. Terus mah tah. Satuluyna teh aya anu disebutkeun cager tah. Lamun cager mah tah saperti ayeuna anu sok digalakeun ku pupuh lemur di urang tah Kang. Cara seperti ulin pencak silat diajar main po eta teh supaya cager. Bahasa Batawi nama olahraga eta teh Kang. Olahraga nya. Aku mah cukup atuh ku macul atawa ku ngureun kebon. Kapan eta ge olahraga? Sabab meureun sarua ngesangna ujung diajar gelut. Bisa kana kitu oge. Tapi lamun jeung bari cager di dieu mah oge kudu jeung naon tadi teh cager bager bener pinter cager bager. Eta bager Kang. Bapak bulit apa eta gar jadi weh surga dari Kang. Eta bieu-bieunya bener pinter cager bager. Tah lamun bager mah urang teh nyata kudu bager teh ya kudu boga akhlak anu alus lah cek bahasa agama mah tah tidinya kudu nempel ajaran agama. Urang teh ulah nyaho hungkul kana perkara-perkara kahirupan dunia, tapi oge kahirupan dunia kitu tah kahirupan anu kasar. Tapi oge urang kudu ngarti kana perkara-perkara anu bieu teh kana ngarah-ngarah kana bager anu bakal diurus teh ku kanyaho dina agama. Mantakan geuningan urang teh kudu nyaho lamun silat teh mah jeung salatna. Lamun diajar ajian kudu jeung ngajina kitu kapan ceuk kiai oge tah ceuk naonnya sunan oge ti dayeuh kitu tah Kang. Nu hiji deui tah naon tah pan karak ya di malin bi teh karak opat bieu nu kalimana naon tah.
Nu karimana mah singer. Singer nun ari singer teh. Singer teh segala rupana aya Kang. Jeung utama nama singer teh jeung dihideng harti nama. Sagala rupa anu digawean ku urang teh kudu pinuh ku kasadaran. Kasadaran eta bakal nyaho lamun pinter, lamun bener, lamun bager, jeung lamun cager. Moal bisa barang gawe urang lamun teu cager. Jeung sagala rupana jadi kudu singer saimang. Lamun teh mah urang hayang ngakeuh kudu bari ngakal. Lamun teh mah hayang istilah nama boga teh kudu babanda jeung sajabana harti nama lain ukurnya unggul tadi teh balik deui kana anu kamari pancaniti. Lamun enggeus naon teh mah nyaho lamun geus surti geus ngarti ya kudu bukti kudu ngabakti geus sajati tah kitu Kang. Akang pinter nih ngawangku wae jeung maneh gina we rada nyaho saeutik lah kitu Kang maksud teh. Kakocapkeun di wewengkon kawadanaan Raden Surapati nu ayeuna geus meunang pancan anyar ngaluluguan janten wadana di wewengkon kawadanaan Cimalaka. Mimiti mantenang agaduhan kalungguhan sacara pemerintahan teu aya cenah hal anu jadi emutan pikeun Raden Surapati mah. Da eta we cenah ai di wewengkon Cimalaka mah kaayaanana teu pati harengheng cara saperti di Cikajang. Eta ge sok aya cenah ari kitu teh mah samangsa-mangsa aya mangsana datangna paceklik atawa gangguan keamanan jeung sajabana, tapi teu aya nu jadi berat dina ngalungguhan atawa dina narekahan eta perkara nu aya di wewengkon Cimalaka. Di dayeuh kawadanaan Cimalaka wadana nu janten wadana nyatang tuae Raden Surapati, tapi dibantu oge ku menak-menak raden-raden nu sejena. Di antarana aya hiji menak ngora cenah nu ngaranna teh Raden Sastra Diningrat. Salah hiji pagawe kapercayaan anak teh nyaeta aya nu disebut ngaranna Si Keling. Di panganjerkanana di imahna ieu Raden Sastra Diningrat keur ngawangkung we jeung pagaweana teh anu katelahna Si Keling teh. Si Keling jawara ngora nu dijadikeun mandor kontrak kapercayaan anak Raden Sastra Diningrat. Dina hiji waktu Si Keling geus balik cenah ngaroris kana parkebunan kana kakebonan benernya kakebonan anu dijajah atawa diurus ku Raden Sastra Diningrat. Manehana keur ngageberan we cenah awakna ku totopongna sabab waktu harita teh mangsa beurang jeung bejeuna panas harengheng. Raden Sastra Diningrat satuluyna diuk cenah deukeut Si Keling satuluyna nyaharita. Keling, kumaha kaayaan kakebonan? Utama nama kebon cengkeh, ujung kebon kopi, malahan mah kapan kebon bako oge ku anjeun kudu diroris eta. Kumaha tah kaayaan ayeuna? Ceuk Raden Sastra Diningrat tumanya kanu jadi pagawena nyaeta Si Keling teh. Dirinya Si Keling nyarita. Ari kakebonan mah nuju sae juragan. Marihan mah tatanen hasil tatanen oge kitu tah. Nuju ningkat gitu. Marihan mah bako oge ayeuna teh nuju awis-awisna. Mung pagawe rada seueur anu ieu tah, seueur anu usulan kitu tah. Usulan naon cenah? Eta juragan, hayang ditaekun gaji cenah majar teh. Sabab di jajahan-jajahan sejen mah utamana mah anu langsung diurus ku wadana anyar. Nah Raden Surapati tah seueur pagawe-pagawe buruh dikontrak atawa di kakebonan anu geus ditaekeun gajina
tapi di tanuh anu ku juragan diurus mah gitu tah. Acan di ieu wae cenah tah, acan di ditaikeun wae gaji teh. Nah cek kuring teh kapan beda meureunana ari itu mah wadana boga ieu naon teh kakawasaana pinuh. Ari agan mah kapan ngan ukur janton raksa bumi. Jadi dina itu ieu na oge pabulit keneh sareng pajog jeung nu sanesna kitu cek kuring teh tah juragan. Ngarungu kana kakecapan ti pagawena saperti kitu satuluina Raden Sastra nyarita tah eta pisan hayang dibangkungkeun ku kuring teh. Keling ari jawaban anjeun mah eta kapagawe halus pisan, bener kitu kuring panuju. Tapi kuring ngarasa pencewang yo, lamun ieu Raden Surapati teu buru-buru kumaha gitunya, teu buru-buru di naon gitu. Pokona mah kuring teu saluyu lah, teu sajalan jeung manehanana. Sapertos kitu lah juragan, kumaha tah. Nu kadenge-kadengen aku kuring teh. Ieu Raden Surapati babari teuing, babari pisan nyokot kana simpati rakyat. Manehanana bisa pisan ngabaguranana ka rakyat. Jeung deui anu jadi kuring mantap kecewangna. Jika-jigana eta lain penipuan, lain ukur ngarayu ka rakyat, tapi bener-bener dilakonan kalawan saestuna. Sabenerna mah teu ngaganggu kana kauntungan urang jeung kana kaayaan posisi urang. Tapi dihenteu-henteu oge simpati rakyat jadi beda. Kapan ku anjeun ge bieu geus karasa jeung geus kadenge. Geus aya cacah kuricakan rakyat leutik anu wani ngawangkung, malahan mah wani menta ditaikeun gaji sagala rupa. Kapan eta teh geus sapa sarua jeung nguhak ka kaula, nguhak kanu jadi menakna, nguhak geus ngahina kanu jadi gegedena. Kuduna baula saperti kitu. Tah kayak lamun aya deui catat bejakeun ka kula saha-sahana, kula pasti bakal dihukuman tah. Nah tangtu wae ari eta mah juragan, ku abdi bade di sanggeukeun ngieun saha-sahana jalma-jalmana. Catat we sok. Tuluy kumaha eta urusan pajog tah. Aduh, ari urusan pajog mah kedah naroskeunana kaki eta kaki Lodra Kala ari kitu mah. Si Lodra Kala kamana cenah ayeuna? Geus beurang kieu acan datang keneh wae. Anu kauningan mah bade ka wewengkon anu belah kaler cenah teh. Di dinya teh aya nu seueur keneh can masihan pajog. Tapi nu karuku kuring mah kitu tah juragan. Di dinya oge seueur jalmi-jalmi anu rada berat masihan pajogna teh. Aya oge cenah ayong masihan pajog hoyong dikurangan sapertos di wewengkon sejenna. Sareng aya deui kuwu-kuwu atawa tua-tua kampung nu nyarioskeun yen ku wadana anu engal teh atos diturunkeun cenah pajog teh. Kumaha atuh juragan? Sabab geuningan ayeuna mah ditenyo-tenyokeun dibeja-bejakeun harga pajog teh. Ku nya maksad teh teu bisa ngalipat jang deui teu bisa nyumputkeun kauntungan kitu tah juragan tah. Satuluina Raden Sastra diningrat cumarita deui. Tah eta nu ngajadikeun kuring teu ngeunah lah ka wadana anyar teh. Sabab manehanana loba pisan istilah nama parentah-parentahna anu kalaka ngarugikeun ka urang, utamana mah ka juragan-juragan atawa ka raden-raden menak-menak nu tiba heula geus boga kauntungan. Tapi kumaha cara ngungkulanana ieu nya yo. Satuluina si Keling nyarita. Ari perkawis nu kitu mah eta mah nyangakeun ka juragan ku anjeun juragan. Sin puring mah rumaos ngamutan kana perkara anu kitu mah teu paktos uningan kitu tah teu kahontal kitu tah juragan. Pasti ari anjeun mah moal ngarti
bener kalau aku ngabangkong jeung si Nudraka lari kieu mah. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna? Menanya diantos wae tina video-video saterasna. Wilujeng patepang deui.